Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Endog tuma endogan berat nak kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog da tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh suan, sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan berat nak kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog da tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika kitu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah tak saeutik asa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah jutaan jasa teu kadeuleu nya. Tapi di akhirat malaikat kita ngahisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui bae. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek 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 konteng lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajakeun aing. Tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal aing. Ka mana ieu aing bakal aing. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganana bakal ka mana? Iya, untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng kemana? Iya. Nah, wa bainahuma hijab, antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung zeulikeun sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geusaan. Dosa kambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah, ieu ge ieu di neraka
lamun halang nyana ngojay kasih maksakeun terus we ngojay bros ka surga. Lamun halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni surga penghuni neraka berbeda, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala. Maksudnya sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka surga moal aja izin. Tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan. Jelema keur kanyerian da ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ge ka surga bae. Cek kali surga euy ka surga mah usah taranjang pun masa taranjang kajon. Taranjang los cenah. Aing mah panas ya di neraka. Tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara surga jeung neraka, antara penghuni surga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji ijabun aya hahalang. Ya Allah Gusti Rasul aya teh halanganan huwa surul a'rab tembok. Wah asana nu ngabangun orang suka bunyol sare. Orang suka bobina ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf ngaranna A'raf. Eta teh eta. Ieu surga belah dia. Ieu neraka belah kenca. Antara surga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok A'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga kieu widadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka kadeuleu mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunia na ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Brak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tak. Ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojay, haju neuleuh ka surga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nyana teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Neuleuh nyana nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Kos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok rokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok rokok eueuh tapi aya seungitna doang cukup sakit ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok rokok itu tak lain rokok udah sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng
luhur benteng nage ahli sorga teu ka ahli neraka teu ka ahli sorga ngaranna benteng A'raf. Benteng A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetep ka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara sorga jeung neraka. Horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah, manusia di dinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina. Jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka. Jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae. Jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf. Yana bisa deuleu ka sorga, bisa deuleu ka neraka, tapi ka sorga lain, ka neraka lain. Idinya Arab luhur. Waduh. Neuleu ka ditu, waduh ahli sorga keur balake cerahkan. Neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan. Aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana. Kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ke magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae. Sia baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh aya sia mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib. Anu jelas batinah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi. Waman kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah
nu amal bagus jeung amal goreng na akur ditendeunlah didinya di A'raf. Ialah Imam Jalal, rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditenden di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf. Jelema nu akur amal bagus jeung amal goreng na ditendeunlah nyana di sulul A'raf, benteng A'raf. Masyaallah. Geus faiza nazaru ila ahli jannah, di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring. Wa iza nazaru ila ahli nar, di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem. Kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di A'raf. Daripada ka neraka masalah lah di Arab ge. Ka surga henteu, ka neraka henteu masalah. Daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab ge Gus kieu. Ya kasalahan nong torogan pan. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu. Ngredit mah henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae eta bagus gitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi, inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga. Di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu pan nu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh, aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo guys, pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia. Dia tuh kajen teuy. Jadi akhirnya jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya orang kos ieu ka surga jatuh lolos sia boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan aduh mau uning gak Gusti deuk di kasurgakeun ngan di nerakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah ayeuna neuleuh bae ka surga pannyana menikmati henteu ngan neuleuh doang gitu. Neuleukeun ulin, neuleukeun anu lulumpatan, neuleukeun anu nginum nu dahar, nyana tinggal kerot bae. Pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur leutikna sial jasa tah. Nyana bae terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas etik tah. Keur leutik kos kitu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah pan henteu ieu mah. Neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik ka nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah, Pak. Ditagep gurintil. Kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak. Waduh. Romi. Pan lecet di surga mah. Kajen kuku mah ge henteu lecet. Henteu lecet mah buronganan engke neneangan obat merah. Atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu.
di surga mah naiknya capek datang ke gunung tangga berudah datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel beunana karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si surga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab tah budak aduh Haji Pendi di Arab langit nyelekot nu nginum nu keur indahoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neuleun neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleun nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah tebal kos kitu pan gaceng ongko pan aduh pasti beres ya ada bandingan iya becak aja banding dari darah kain lah tapi kebal-kebal kan tebetah nu cerik anu macem-macem iya deh pemandangan kos kieu jasa balik deh ke surga iya deh di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tentu mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli surga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli surga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo wauh di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli surga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka surga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu matak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negaranya na iloban asup Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen tadeuy urang Bitung aduh ampun jasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir muh heureurideung
kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di kana neraka nyana di luhur a'rab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli surga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli a'rab nu aya di luhur benteng a'rab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan unek-unek nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan, keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah arab dadah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul arab ketika neuleuh ahli surga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat teu ka mana ulah waka asal dekat ditu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol ka ditu laka cek malaikat cenah sub ka surga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka surga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing malaikat lah salamunan kayak aya waktuna tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh ka belah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna
nyana ngangkatkeun leungeun Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim. Padahal mah memang moal atuh jageus aya di Arab, tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg. Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka, ulah dijadikan penghuni neraka. La taj'alna ma'al qaumi zalimin, Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Asal neuleuh ka sorga, salamun alaikum, kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun, mudah-mudahan selamat aman damai. Asal neuleuh ka neraka, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh. Bahkan wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum, nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab. Nada ashabul Arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum, nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina. Dideleukeun ku nyana, wah itu mah gubernur urang jah. Bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan. Waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang. Wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika, itu mah Bill Clinton kan kadele kan. Bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya itu Jos Bus tuh. Wih bener itu si Tong Eng tuh. Weh bener kan itu si Ahud aya kan. Bener itu taekwondo. Oh nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cinglu. Wah bener si Cinglu jana tajar disebutkeun. Pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun. Sageus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nu ku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nu ku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan maagna. Hei gubernur, harta maneh, jabatan maneh, horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia. Aing teu meunang telat mayar. Ku sia digegejeg bae melalui lurah. Rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum. Cukup. Kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul. Endog jadi manuk, jadi kotok, jadi embe, jadi kebo, jadi sapi, dibelikeun ka Avanza, dibelikeun deui. Ka Innova, dibelikeun ka Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls dan lain sebagainya. Nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya. Ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna. Wa ma tastakbirun wa kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak, tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia. Ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge. Tuh babaturan. Si Edi
Nyeleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji kapanasan panenna haji ya dengekeun Gus ya magnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh di alam harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan maaf aku teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun nah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun oh muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh mun jauh jasa tuh emang saya penipu nya nah ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9an kapten ke-11 doh bakari nek naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ti aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho magnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu teh nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia ge kitu nya mah keur di dunia ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga main diomong aduh omongnya di luhur di handap kutiwali sia ka surga jadi encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang kan ahli Arab atupan jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mana nya ye lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nya nah aju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing ajunya na mere surat sampai di sini saja aing ngeri jasa hate mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cingjing celinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haji dikawin ke seorang pemborong di kabupaten
aju maneh ku kumpul harta nyaho aing geus ya mobil loba ambalaya motor ambalaya sinyen imah dan lain sebagainya kuari mana dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana manfaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka sorga tante sarua ka neraka sarua kebe wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wana ada ikuran wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya dulu Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing senep ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna ya kami mah di lembur porweder gitu ya nggak sebodoh Bapak baik nggak ada pengawal Bapak mah kemana-mana di kawal itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeg macet ya panas aju kempes di bana duit teu boga Bapak teu nyahokan harta aya di Bapak jabatan aya di Bapak tahta aya di Bapak kerajaan aya di Bapak wanita aya di Bapak begitu pula adat yakni bilangan organisasi berbagai organisasi baik organisasi merupakan partai atau di luar partai aya di leungeun Bapak wah jangan dukung ke Bapak ma agna ankum mana nu nyukupkeun ka Bapak nu medahkeun ka Bapak ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak di gudang-gudang ku Bapak teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nu ku Bapak dijieun kemewahan dijieun kebanggaan dijieun kesombongan sombong ku harta sombong ku jabatan tahta dan lain sebagainya ma agna ankum paedah rasakeun Pak nongeng harto Masya Allah Karim ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab ma agna ankum mana harta maneh apa aya kamangfaatan jante waktu maneh di penta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan aing meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab
aing mah miliaran ge tuh jeuleuh pondok pasantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleuh kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasihat bener ojol taneuh nu cokot wae aing cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleuh kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseueun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasu berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah teu heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugih-sugih ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah. Nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnangkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli a'rab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba ittala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk di kamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hudang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel
kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura barane kabeh kabeh surak hore ka surga. Masya Allah Haji Pedi ka surga teu pantes. Sabaraha tahun beureum di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantata di nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Geura asup pada ka surga bae nu ngaluncat sagala. Weh. Kuat nya. Ieu teh kadenge ye pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya geus halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun cak nya geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh di papang kudu di sorga. Pen karena dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah nantak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun. Teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah karim pohara jasa. Tinggal penghinaan ahli Arab ka ahli neraka masih keneng ke ahaula'il ladzina aqsamtum wallahu a'lam. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul labziyu tawi iki ku urayan kang bangsa lafaz laisa fi maduna makna duna agolla awagin jamu giyatin layalan ladayu giyam ma'rufatun kugangden kinawaruhi wa kudirat hunalan den kira-kira ken yaugia huna ing dalam kene banggonan biar ba'ina dirhaman kalawan 40 dirham minal warik bifatil wawi majane galawan fatawa wa kasrail fa'al fiddah lelen gazakeun rone warik al fiddati yani perak sadaqatun temana zakatun zaudun minal ibil nazawad ma baina thalatha wal 10 minal ibil Widawataikum waktu masagang tetap ing dalam antarane 3 lan 10 minal ibil saking onta bilangan gitu antara 3 jeung 10 ngaranna zaud awazuk jamu wasakin wa wasitun azan lan ladawi awasaki kun 60 golak Suarba'atu amdadin lan ladawi sasaiku 4 pirang-pirang mud kalikeun 4 kali 60 wal mudulan ladaya mad abnatun nego sacauk bika fayar rajuli kalawan efek-efek rorone wong lanang al-muddadili kang sedang ulah jangkung gede teuing ulah leutik teuing sedang alladzi laysa bi'azimil kafain wala saghirihim
Amrana ya ladzi tetep kalawan agung epek-epek rorolan ora kang cilike kafai sedang mengenahin sedang janggung ting ulah pendek ting ulah sedang gede ting ulah letik ting ulah sedang ngaranna kitu kene gelis ting ulah joret ting ulah sedang ngaranna urang boga pamajikan gelis ting urang moal bisa ka mamana rempan lain wae nek ka mamana rempan pamajikan basa nu ngaganggu ku sebab gelis joret ting urangna los wat nek ka mamana los kan sia lah malah nu ngaganggu bisa nu beukieun teu bagus sedeng jadi lah ikulani lalaki ke kasep teuing ulah joret teuing ulah kasep teuing atuh pamajikan rempan joret teuing cara si eta atuh geus diloswatkeun ku nya geus anu beukieun ka salaki aing cek adalah ikulade siji wujub zakat dari kang awalik wajib zakat fil fiddating dalam salak bahimatil an'am lan zakaya bahimatil an'am pirang ingon-ingon bayani nisab kulli sin bil min zalik al martalakan nisab saban-saban pantagang tetep saking mangkono fiddah bahimah dua wujub zakat utawi kang kaping done iku wajib zakat bil khamsati awsukin dalam 5 pirang-pirang wasak bila tamari saking korma wala bilan wijil fama fauq kabarang kang teteping dalam sadukuring khamsah wa bihadza qalal jumhur lan kayawani kilaiki wujub zakat ngujab tilakam zada awasuk ngucap sapa ulama jumhur walam yasyarit anisobalan lora nyarat kening nisob sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah mante nyarat nisob penting mah boga sabaraha keluarga qala lan ngucap ya Abu Hanifah tajibu zakat bil qalil wal katsir wajib apa zakat ing dalam kang setitik lan kang akeh mustadilan bi umumi qoulihi ta'ala ale kang amri dalil kalawan umum dawan Allah ta'ala orang memal bisa abi mama bani bamaku umumna ya jawan nakhsis wa atu haqqahu yaum hasadi lan waekeun sira kabeh agawe ngake wong yaum hasading dalam dina panene si wong pokona kaluarkeun poean panen deuk loba rek saeutik itu tilu suku tu zakat kang kaping 3 iku logore zakat bimadum nyunduna khamsi awagin dalam barang kang teteping dalam kurang 5 pirang uga minal fiddati saking salaka wa madunal khamsilan barang kang sandapeng 5 minal ibil saking onta wa maduna khamsati awsukin lan barang kang kurang 5 pirang wasak minat tamari wal habi saking korma lan wijil an Salim ibn Abdullah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa famal makhfud maka napon utawi kang den jeerkeun bil harfi kalawan haraf fa huwa iku maka utawi makhfud bil harfi ma yukhfadu iku barang kang den jeerkeun yamma bimin kalawan min wa ilalan ilawan lanan wa alalan ala wa filan fi wa rubalan ruba wal bailan bawal kafilan kaf wal lamilan lam wa hurufil qasamilan pirang huruf qasam wa hiya lan ladaya hurufil qasam al waw
iku wal baulan bawa taulan tak wabiwawi rubalan kalawan lauru bawa bimudlan kalawan mud wabi mundulan kalawan mundu. Di mana-mana jelema ibadah ka Allah timimiti syariat naik kana tariqah naik berhakikat ketikanya nanggeus aya dina hakikat nyana jadi raja. Raja nu asli mah lain belusukan, lain gubernur Ahok, lain bupati, lain camat, lain lurah, lain arat. Tapi orenganan asli na raja mah wali. Sebab nu ngaran raja mah jelema nu merdeka. Nu merdeka mah wali. Moal bisa merdeka lamun teu latihan heula. Negara urang negara Indonesia 350 tahun dijajah. Hayang kaluar tina belenggu penjajahan. Musyawarah seluruh rakyat Indonesia dengan dipelopori ku sababaraha pelopor. Aya Bung Karno di dinya, aya Bung Hatta di dinya. Perjuangan aya Imam Bonjol, aya Raden Supratman, aya Ibu Kartini, jeung nu lain-lain. Karena kesemangatan bangsa bergerak menuju satu kemerdekaan, misi jeung visi dihijikeun tanpa pamrih. Alhamdulillah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih, menyatakan negara Indonesia merdeka, ditebus dengan berjuta-juta mayat, berjuta-juta ruh anu ngagulimpang bapa dan anu ngagulimpang bapa kolot dan anu ngagulimpang pemajikan anak tetangga jeung sajabana hanya untuk kemerdekaan. Dia sila kemerdekaan dengan tebusan seperti eta. Anu boga sejarah baheula bapa kolotna tertembak kena murtil, anu pamajikanana we ceelian, anu deres we ceelian manu kabom menghandapkeun bujal, tapi hirup kan teu bisa dipake. Nah, iya anu dipencitan, anu susuna digodot. Eta tebusan sebuah kemerdekaan. Nu kuari di aresian kunyana teu pernah membaca sejarah. Menang capek luar biasa. Nyana merubah kedaulatan. Anu tadina kedaulatan rakyat, kuari kedaulatan sieta. Kedaulatan sieta. Kedaulatan sieta. Nah, iyalah. Eta mah negara teu masa bodoh, ieu mah urang manyaritakeun kemerdekaan diri. Mimiti orang teu merdeka ku dunia, diutar-atur ku dunia harus berangkat pagi pulang sore. Hanya sebuah dunia. Naik turun jabatan, kemudian boga anak buah lah orang kieu kitu hanya sebuah dunia. Ternyata orang dibudakeun duku dunia, sedangkan Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha jelema anu nyaho kana dunia pasti ninggalkeun. Sebab dunia eta kasiba lir teu beda jeung sato galak.
sahasi jelema nu neuleuh maung kemudian 34 sahasi jelema nu neuleuh gajah 34 sahasi jelema nu teu singa 34 kunaon atuh ari neuleuh maung jeung singa lompat besi diterkam tetapi lamun neuleuh dunia urang bobogohan jeung dunia padahal maung jeung singa mah merusak hanya jasa di dunia doang tetapi dunia mah ngarusakna ieu menuju ke arah batin anu bakal nyilakakeun di akhirat asup ka neraka jahanam abadal abidin. Antak jeung Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha jelema anu wau kana dunia geus nyawa kana dunia pasti lompat tina dunia. Urang mah ngudag dunia berarti orang mah beloonna ge beloonna deui. Jadi ti beloon teh 2 kilo geuning ka ditu. Jauh kan. Sebab orang anu dunia diteangan nah ieu keur carita urang mah ieu teu wau berarti kana dunia lantaran urang ngudag-ngudag dunia minimal dunia nu aya urang gunakeun bake ibadah ka Gusti Allah tuh bupati keterkam ku dunia tuh gubernur keterkam ku dunia tuh DPR keterkam ku dunia tuh MPR keterkam ku dunia tuh berbagai manusia-manusia nu jadi big boss dan lain sebagainya eta teh keur katerekam ku dunia di mana dunia yang dituturkeun cek nyana puncak yuk cek nyana Bali yuk cek nyana ka luar negeri yuk beli eta masuk hotel yuk urang meuli yuk jajan yuk dunia katerekam nyana ku dunia itu nama katerkam ku dunia sebab dunia naya orang mengudak dunia nauh ada nauh jadi teu katerkam nah iya lamun kiai ngudak-ngudak dunia milu jeung partai Golkar aju aya nyana hidup-hidupan eta kiai keur katerkam ku Golkar kiai milu hidup-hidupan di PT ieu teh keur katerkam ku PD nya sebuah dunia ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah teu karasa beuki pis iman dileungitkeun kalazatan ibadah ka Gusti Allah nyana terlena babarengan jeung lurah camat bupati jeung bangsa aktor gitu politikus katerekam nyana nu kamari mah asaraya di masjid kuari mah nyana aya di pendopo kamari mah azhar magahan budak ngaji kuari mah nyana teh keur ngarumus-rumuskeun lain-lain sebagai eta nya ngaranna katerekam. Nah satungtung kitu bae hirup datang ka pae rugi merdekakeun atuh waduh cara ngamerdekakeun kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna kuari nyana aya nu nungtun mulai hirup ngamerdekakeun diri tina dunia anggeus beres alhamdulillah kuari kudu dimerdekakeun ti makhluk sebab makhluk moal kaluar ti dua hiji ngalem nomor kadua nyacat ketiga orang robah di alam jeung dicawat berarti orang can merdekakeun diri urang tina makhluk ayalah nu nungtun alhamdulillah kemudian nafsu anu ngabelenggu urang loba kahayang hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka ku urang kuari diri Allahan hayang ieu di perangan ku urang hayang itu di perangan ku urang kayangna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang kuari tina setan teh musuh urang inna syaitana lakum aduwwum bin maka urang nganyahokeun la setan nukos kumaha eta setan supaya urang jelas ngamusuhanana barang dideuleu-deuleu orang setan mah bukna panjang mentak lamun bukna panjang berarti eta setan nomor kaduana anu gendut eta nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan geus kitu bae eta mah anu kitu naon cincinna loba eta setan aduh
ih cenah jalain setan aing mah jelema okos setan. Wow. Tapi aya penemuan baru di sebuah kendaraan di kereta api. Aya jelema panjang bookna kemudian cicing bae. Ternyata barang diteliti ditanya beungeut marah mai padahal book nama panjang maka levis. Ternyata orenganan manehanana keur tadarus di jero kereta ge horeng tadarus. Masyaallah. Aya deui di pondok pesantren dibotakan tapi nganjang bae. Jadi lebih baik panjang buuk pakai tadarus dibandingkeun jeung botak pakai bobogohan. Nah, lah cenah aing mah dicukur atuh setan bae tetep. Yembung di setan-setan nyana ngomong bae. Aduh, ampun. Itulah ibadah ka Gusti Allah horenganan terjal loba tanjakan-tanjakan disebut aqabah. Tanjakan pertama dunia, tanjakan kedua makhluk, tanjakan ketilu nafsu, tanjakan keempat setan. Ketika orang bisa melalui tanjakan-tanjakan tersebut, maka wusul ilallah. Orang geus datang ke hakikat. Lamun orang geus datang ke hakikat mah aya kanikmatan sebab orang teu terbelenggu ku syariat. Urang mah kuari lamun salat eta terbelenggu ku syariat. Ketika orang salat nangtung kemudian difokuskeun make niat usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah. Allahu akbar. Orang mah terbelenggu ku syariat. Tapi jelema geus datang ka hakikat mah moal kitu. Aing ye dihirupan nege ku Allah, ruh aing ditiupkeun nege ku Allah, sementara ruh aing geus wawuheun jeung Allah di alam arwah geus ditanya, alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sira qalu bala syahidna. Roh kabeh teh ngaku Gusti teh pangeran. Ketika diasupkeun ka awak urang berarti nya geus wawuheun jeung Allah. Kuari dididik urang teh di pondok pesantren bersyariat berthariqah nyana geus datang ka hakikat asli nama roh teh geus wawuheun ieu jeung Gusti Allah. Geus atuh nu ngahirupkeun Allah, nu ngamautkeun Allah, nu ngagerakeun Allah, nu nyicingkeun Allah. Kabeh Allah, aing lempang nang Allah, datang ke masjid nang Allah, nangtung di dinya nang Allah. Waktu jam sakitu pas berarti sholat zuhur, berarti atuh geus bete kudu sholat Allahu akbar hakikat. Diusoli-usoli ge eta teh maksudna meundeuk sholat zuhur. Sementara jelema anu berhakikat bang geus wawuheun qalbuna hadir jeung Allah, nu manta kusoli teh kan ngahadirkeun Allah. Lantaran urang mancan terasa hadirna Allah ketika jelema nu ibadah geus ngaleungitkeun tanjakan nu opat tadi, maka hadir Allah di jero hate. Dengan kehadiran Allah lainnya nu ngarasakeun lempang tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun takbir tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun gerak jeung cicing tapi Allah. Sebab Allah kan maha segala-galana, nyana ngiptakeun Allah, nyana digerakkeun ku Allah. Geus al-muharriku wal musakkin adalah Allah. Geraknya gerak Allah, cicingna cicing Allah, deuleunya deuleu Allah, dengenya denge Allah. Sebab naon? Sebab di dirina hadir Allah. Ketika Allah hadir, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah ketika ngajadikeun sesuatu cak Allah kun fakayakun, maka wujudlah. Maka kun fayakun Allah dibikeun ka jelema anu nyana di hadiran ku Allah. Atuh lain nyana ieu nu ngomong Allah, geus kun nyana kun Allah. Nu mantak ayang ka Banten atuh beureum bae jalain nyana ieu Allah. Ayang ka Irak atuh beureum bae nyana menjalain nyana ieu Allah. Maksudna kumaha? Maksudna ka Banten beureum datang henteu. Asal beureum bae.
tambah sos jelema nu neuleuh tanah saya tak tanah batur ukur habak coba maksudna naon tanyakeun usaha atuh calon 5.000 tanyakeun maju laporan deui geus ditanyakeun usaha anu Mang Zaid atuh geus geus ditanyakeun mah hi lain bos dek beuri teh henteu engke ditagih nanyakeun goblok Antek sing ade jeung bos mah tuh tanyakeun tanah saha aja ukur urang mah nanyakeun ngukur geus iya Pak geus diukur geus tanyakeun geus aja kunaon tuh ieu nuk sabaraha dibelina sanuk meuli aing mah ditagih nanyakeun jeung ngukur aduh puyeng aing diteuluh bisa ta bos dah lah ieu urang lamun nyaritakeun alam tah digeserkeun basa etik tah urang ge nyai-nyayan heueuh oge ngan ulah naon mantak ulah ieu kan ngajina umum mantak bari lalagaan ge urang ngaji koskeun serius atuh ujianna ka imah ge geus datang ka imah langsung ka kamar bluk wah cek pamajikan kunaon dia kunaon jadi kieu tas ngaji pokokna mah bakal ngahakekat urang bakal ngahakekat mentak teu meunang ilmu hakikat dijelaskeun aslina sebab can wayah urangna teu masantren aya nu masantren ge atuh eta tadi ngan umur masantrenna doang nu kebel jadi pondok nama nyaeta teh kos kitu ye pancen kiai sok sombong sia ulah sok aju ngagetak ka aing kadeuleu kitabna pansa Paris salembar aya coretan 2 lembar eueuh salembar aya 2 lembar itu pancatan da eta kos kitu berarti sia teu istiqomah eta atuh ai kitu onam sia sok aju ka aing teh jeneng kiai sok sombong lain sombong deuleu kitab sia malah tafsir Munir sia ka mana eueuh di kuan dijual pakai nganjang tuh kan tapi ja geus kos kitu bae geus rada nyai-nyayan tuh mantap lamun urang ngaguru ka guru mursyid ngeunaheun bakalna sebab naon cara-cara ngahakekatna dibere nyaho kuyan saeutik bae tadi tah atuh kunaon make jeung heseen amat kabelenggu ku syariat ja di alam arwah roh urang geus wauheun jeung Allah boro-boro urang kafir ge rohna mah wauheun ka Allah ketika diasupkeun ka awak urang kok jadi teu wauh jeung Allah nu tadi dunia makhluk nafsu jeung setan ngahalangan ka wauh roh ka Allah ketika nu eta geus dipicen bray ngagebray ieu teh eueuh tabir eueuh halang jih atuh jeung Allah mah atuh geus teu make syariat harti teu make teu usoli jeung Allah jangan salat tagalinnya anak Allah mantak sa Siti Jenar dipanggil Jenar ka dieu eueuh Jenar ge Allah ka dieu eueuh Allah ge Jenar eta hese mudah manunggaling kaula Gusti bernyat-nyatu antara dirinya jeung Allah sasar teh urang ngomong gos gitu emang teh sasar atuh sasar sebab naon urang mah muhdasah urang mah hadis Allah mah godim masa ngahiji nu godim jeung hadis nah di dieu nu urang khawatir ieu kan menceritakeun perasaan eta menceritakeun wujud kidam baqo maqala bal hadis jamun lah eta mah sakadar kembang lisan tama budak leutik ge bisa wujud kidam baqo muqalafatun lillawadisi kembang lisan nama jai tauhid nama lain eta nyulusupna perasaan yakin ke jero gelbu di awak urang aya golbu di jero golbu teh aya sir aya golbu mah ieu mah sonubari bentukna okos buah sonubari ketika dioperasi aya jalain eta tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging aya naon garang-garana kulit aya daging aya getih aya tulang di jerona aya rohan geus di awak urang aya roh di kolbu urang aya sir hijikeun geura ge roh jeung sir eta lah ngahijikeun eta
frekuensina ketika aku rojeng sir maka bakal muka blak muka syafah ngaranna mentak isuk-isuk muka calana muka hasyafah bari utek-utekan atuh teu kudu subuh bae cak abi berojak mah kapan maunya aja luar biasa atuh emangnya nama beuki nu muka hasyafah jerawat. Nah jadi balik ke roh urang mah geus baueun jeung Allah nu mentak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia makhluk nafsu setan maka Allah ngutus Rasul supaya miceunan halang Rasul manggeus maksum langsungnya nama jeung Allah baena naon maka lantaran Rasul uswatun hasanah Allah ngadamel peniru Rasul ialah wali mahfuz lamun wali lamun Rasul maksum lamun wali mahfuz ketika orang bisa kitu ngalengitkeun keterjalan dunia makhluk nafsu setan maka urang teh hadir di Allah kamana bae aya Allah mapib jubati ilallah dan di jubak wal kecuali Allah bae nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakikat geus lempangna lain aing Allah diukna lain aing Allah nu salat takbir lain aing Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah urang ge lamun nyarita budak tabrakan masyaallah ai sebabna mah eta ge nyana kenceng teh ieu naik mobil motorna ai hakikatna mah teu geus di ditu mah teh Allah kan urang ge berbicara hakikat mah kitu bae aduh eta budak kawin jeung nu geulis padahal mah jajore beungeut nama ai sebabna mah nu mantak eta nyana beungeut jajore kawin ka nu geulis barahan sebab hakikatna mah teu geus nang Allah bae ngahijikeun ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae padahal mah beungeut perang atuh nang Allah ku ari kamari ieu urang resep kada cincin jante brek dibere resep ku Gusti Allah hese dengalengitkeunana aya satu rahasia naon rahasiana hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah ieu rahasiana kamari resep kana cincin ku ari bau resep jasa malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin sanggeusna nampung waduh dijualan kunyana dicek kunyana make nit waduh anu make HP trek anu diadukeun ngagenyai macem-macem kita nangza jadi resep guari tanang Allah isu pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana eta kan hakikat nama nang Allah. Nah urang guari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali geus lamun urang guari bicara hakikat ninggalkeun syariat namantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual contoh di pabrik peternakan ayam di peternakan aya tai kotok didinya dibutuhkeun ku para petani ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok transaksi lah sakarung aja pendek sakarung sabaraha sekarang tuh nyawan nya nama jasok meuli pan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikeun jadilah meuli teh kotok sakarung 4.000 dibawa ka sawah aju dipake nyerubuk eta teh kapan barang najis teh dijual belikeun anak maka ketika dipake surubuk teu mangpaat bagus mah bagus ternyata hapa bagus mah bagus barang geus reuneu kaluar datang lagi itu bangkong bagus mah bagus barang keluar parena datanglah keong dan lain sebagainya angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah helah atuh ceuk dina patul nyieun ulah kitu atuh kumaha
nu mentek dialah supaya sacek syariat kumaha carana kieu atuh lantaran barang najis batu bisa dijual belikan petani ngomong ke orang peternakan aing butuh ye butuh naon butuh tai kotok ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikan sebab najis haram teu sah deui kieu bae atuh aing butuh tai kotok nya Naju aing bere atuh ku sia teu naon cak anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah tah nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh los tah jang sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tah nu ngasup-ngasupkeunana geus bae atuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi ayo tadi mah jual beli terima ngajual ayo mah lain aing mere tai kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganana sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu pak je ieu naon ye ieu di karungan ieu tai kotok waduh aing butuh karung aing mah tah aing meuli karung ieu sabaraha teh karung ji tah mah teh kotokan sebodoh teh mah teh kotok ieu pokona mah aing mah butuh karung teh sabaraha teh karung 4.000 cek cenah ieu salembar geus atuh tah bos aing mah ngajual karung teh kotok mah los jang sia leuwih mantap kan cak aja pede bener oge ieu je tuh jadi dikutak-katik mah ngeunaheun bae nu urang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu mang meuli karung ya kula tadi memeli tama mangan mutan najis kan mutan najis itu bisa dikumbat sama karung menang kula meuli karung 100 karung sakaruna 4.000 eta teh kotokna los can sia teh bogana padahal mah galer kidul ngulon wetan ge emang teh kotok bae aduh cak ahli hakikat lah baraloon kabeh ge anu pertama jual beli bloon lantaran barang najis nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahoeun Allah mah sia kajeun ngomong ka kalar ge kieu ge sia butuh teh kotok blon sanajan sia ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000 geus aing meuli karung lah cak Allah aing nyaho sia butuh teh kotok cak ahli hakikat lah geus teu beres tuh kan kurang lamun ngaji Fathul Muin mah bisa diulah-ulah ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae geus ahli hakikat mah kan ahli waro haram bungin nya nama kos kitu je ieu mah halal nah los ya kakarak datang ka Fathul Muin ngajina aing mah geus datang ka Arash boh luhur amat sia-sia aing pokona mah aing mah teu da tuh kuari malam aya jelema nyaritakeun caksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram bolon kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir asupkeun lama ke proposal ke pemerintah di pemerintah makan duit teh halal geus duit teh duit haram dihijikeun jeung duit pemerintah anu halal sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak cek nya teh jadi halal bisa teu bisa bae sok jeung dalilna Aisyah beuki mah wari ayeuna mah terus bae urang deuk naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh ja urang teh kapan ieu ayeuna ngagungkeun ngaluhurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan nah ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun ja halal baik-baik halal proposal ke pemerintah halal baik syariat mah masalah ketika dibalikeun kali hakikat eta mah cai ki sakali cai ki bae
sebab eta pemerintah menang nanti agak bantina pajak ai pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun dek dihulah dek dihelah ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pemerintah tek ceuli datang ka bisa khusus salat buktikeun guari mui mana anu khusus depag mana anu khusus bupati mana anu khusus salatna. Oh cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok ke pendopo justru tanyakeun gaji pendi puguh barang balik di pendopo ge nya ngageremet mah sial teh bupati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing boloon jasa nanyakeun gaji podoli mah nya nama bener 3 juta kunaon dibeda-beda tolol tah awas ya ku aing ge protes ka jeung kumaha ge teu nyadar bahwa nya nama lain kiai eta maksudna lain husu enak kos kitu tah aju orang datang dari diundang ku camat aju berkatna leutik camat pelit aju berkatna gede bau pantes bae gede ge camat ieu dikira husuna nya moal bisa bensin kos kitu jadi kajenteun ngaler ngidul ngeten ngulon ge sakali haram-haram bae ahli hakikat ngaranna nu mantak sedakok mambungeun leumpang di jalan raya ndang pamarentahnya nama kudu di sisi bae embungeun ngaharamkeun jang dirina leumpang di jalan ngabangun pamarentah tuturkeun ku sia ahli hakikat modar bisa sia ayo moal gauda gali hakikat mah ketika jana nanya kiai kunaon ngaharam-haram emang kunaon atuh jadi oleh dalil nage atuh leg-leg ku sia dalil ngaji naon sia atul muin ngaji naon sia batul wahab raudhah ikna leg-leg ku sia ai kiai naon kitabna aras oh budak geus anggeus-anggeusan tah atuh mal bisa ngomrol ahli syariat jeung ahli hakikat atuh mal bisa mantak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena geus eueuh akobahan nu mantak ieu mantak di dieu berarti lu mantak cicing di jero majelis berarti ngaji kajian hukum age teu kudu niatan lu mantak mau piring pasti endek dahar kajian hukum age lu mantak mau gelas atuh pasti dek nginum lu mantak nangtung di hareup sok berarti bener salat teu kudu usoli jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli sarua jeung dek nginum nyokot gelas niat kaula nyokot gelas dek nginum cai panas jeung di lamun panas teuing dek di lambon make nu tiis abe sedeng cak pamajikan ka urang kagerogol yuk niat palempang sorangan teh kudu dibuktikan kitulah kama qala Hujjatul Islam Al-Ghazali ente lamun can datang ka hakikat kitu bae riweuh terbelenggu lah ente ku hakikat ku syariat kitu terbelenggu ku syariat capek ente ibadah make syariat coba make hakikat mantep jasa geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bade cemplak siap berarti. Henteu kudu mama siap enggak sih? Capek tah ngomong kos gitu mah. Mama siap kan? Atuh siap mama juga. Udah buka celananya belum? Oh, udah. Buka dulu dong, angel sama kos gitu mah. Atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres. Aduh, jadi dibujeng enggalna bae hakikat mah. Teu kudu pupuleupan palipid-palipidaan. Nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat. Nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae. Ketika dinu loba jelema mau sok ka hakikatan padahal geus datang, tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae. Sanajan sakali waktu mah kanyahoan. Poho meureun nyana. Tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae. Sebabna engke berbeda nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda. Naon sebabna? Berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kangen mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam carang. Sebab naon? Aya terbelenggu. Ai imam mah pan eueuh. Ai urang mah pan lain satungtung aing hirup aing bae jadi imam. Sia mah udah jadi imam. Geus dikontrak ya ku aing mimbar. Datang ka aing paeh bloon teh jelema. Guys, panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti. Bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan. Cara miceunanna ya dituntun ku guru.
nu mantak teu bisa lamun guru oh nya roh urang geus wauheun jeung Allah nu mantak teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan maka urang piceunana atuh cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan saha anu bisa guru mursyid tungtunlah sebabnya geus dihon ka Allah tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun deui morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso nu mantak pamal mapuduana pun jelema nu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh ieu bil harfi ku huruf korenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bis sifat maka hiji-hijina huruf nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikat ku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah saeutik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah timimitin ku ibtida padahal mah nyanang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contoh nama ya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik di pondok makan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabladina ya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong bro nyana ku dunia nah ieulah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji kuari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana asup ka Golkar mama gua emang di pasian naon Vespa wartosna mah cenah hayang Avanza ngan duka kumaha ke maksudna transaksina maksudna hayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang Avanza nembe ka peser sedan butut teu leumpang sedan bututna hayang Avanza entos Avanza hayang kawin deui waduh dimratin jamilatin eueuh nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan nu ngawinan jang nyana doang sorangan nah ieu kaganggu demantak mah mayufadu bimin wa ila nah ieu lah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nu mentak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeung mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak setik turun ya Allah mentak makin gadituna makin bunggaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae iyalah mayufadu bimin wa ila wa an wallahu alam bissawab.